sagede Imam Syafi'i anu geus kacelun kaun-naun kakoncara kabeja kaunggal nagara kaistimewaan Imam Syafi'i dihareupeun kiseban budak angon tungkul diuk simpulnya teh menta dijelaskan tentang ijtihadnya gitu batur mah. Padahal Imam Syafi'i hebat tapi kiseban budak angon cumblang campling kadeuleuna ge teh salat tapi cek Imam Syafi'i kajen kumaha ge wali Allah ya datangnya na ka leuweung sasalaman dicium diuk rapih urang mah sia tuh ka ditu ngaji saksa kasihan budak kamari kolotan aing atuh jeung nya nama je emang ngadu umur atuh ngadahar uyahna ge heulan aing leg-leg ku sia uyah modar-modar sia ngadahar uyah kita urang mah aya bahasa kos kitu teu tawadu ya Allah ya Rabbi. Deh Imam Syafi'i tingali ayo naon PI ceknya nanti gitu kisah hebat kira-kira Allahumma ya rafi'an darajat Allahumma ya rafi'an darajat Allah ayo ke Imam Syafi'i teh mujtahid Imam Syafi'i moal aya dua tapi Imam Syafi'i pas ngajtihad hiji masalah puyengnya dikadiekeun lain dikaditukeun lain dimusyawarahkeun jeung ulama-ulama lain teu kabahas tetep aya nu teu kabahas ku Imam Syafi'i ge Imam Syafi'i ngadoa ka Gusti Allah ieu can terpecahkeun masalah teh aduh puyang sapoe dua poe seminggu 2 minggu sebulan 2 bulan Imam Syafi'i teh nggak ijtihad hiji masalah teh teu kabongkar sama sekali sapantar Imam Syafi'i anu ilmuna teh geus langsung ti Gusti Allah 12 ban mata bagas nu ilahar nya mah geus macem-macem mujtahid atuh dan nya mah talar Quran lagi umur 12 tahun nya nama wah geus jadi mujtahid teh jadi mufti teh jadi mufti umur 14 umur 17 tahun geus langlang buana kaunggal nagara Imam Syafi'i tapi aya hiji masalah teu kabongkar nyana tetep merenung bae isi saha nu bisa ngabongkar masalah ieu di negara Baghdad saat eta aya hiji jelema ngangon embe ngaranna Syaiban ngangon embe tanyana mengangon embe asal isuk-isuk ka gunung ka leuweung zohirna seperti kitu sore-sore balik ngagiringkeun embe zohirna sehari-hari seperti kitu teu cacampuran jeung masyarakat teu komo jeung pamarentah mah nya nama alergi jeung pamarentah jeung siapa mah ngangon be zohirna seperti kitu horenganan nya nama nyalametkeun agama ibadah di leuweung teh embe mah embe bae cang horeng maksudna lain embe teuing ibadah ka Gusti Allah zikir horeng nyana waliun min auliyaillah wali mantak singa dia bisa nunggu embe di lembur iya kayahuan kawalianana satu ketika hujan turun sehingga cai eueuh sanggeus teh cai eueuh jukut teh geus gararing embe ngarelel hayang nginum dahaga kadeleuna babaturan kiseban bebeja ka kiseban embe urang geus loba nu paeh ban cek janna ban embe aing bae ban aing nginum bae laporan deui ti dieu ban kambingku mati coba meureun ti Batak ya iya nah iyalah loba nu laporan akhirna nyana ngadoa nyana mah ngadoana henteu langsung kieu bae dilihat mana sih Mega cakena ya itu ditunjuk ku nyana Mega ka dieu heula sagede kok Mega cepet teh hujanan ya embe ya parareh ya langsung itu budak hujan
Masya Allah eta Kisaiban luar biasa geus loba tah hujan laporan deui ulah loba teuing atuh sakian dega gas cukup rat geus geus ka ditu deui sia ka ditu eta Kisaiban bisa kos kitu eta ya Allah ya Rabbi sakali geus selang sababaraha poe deui terjadilah seperti kitu deui minta deui ka Kisaiban terjadilah seperti gitu deh akhirnya kadengekeun kan kagorengan tetep kadengekeun kabagusan tetep kadengekeun mae kajen kukumaha ge nu aya di benak hati urang kajen teuing ku urang dipendem teu pernah ngomong-ngomong kamaripatan bakal timbul sarua bae kahasudan ge bakal timbul bae kajen teuing ti tubuh kiai tidak ada kiai tidak ada ustad komo dadah lurah mah parantina tah mah kos kitu mah komo dadah bangsa pamarentah mah geus parantina hasud teh paranti tah mah nya nama mun teu hasud teh lain pamarentah boh kitu amat ki emang parantina nya mah geus kos kitu nu bener ki emang kos kitu kiai abi atunya naon bala lener mah teu hasud teu sirik pidik atunya na urusan rakyat eta mah nya nama menerkam macan mun nyaho hayang nyaho ke macan tutul eta teu kabeh nu jadi macan-macan nu jadi mamacan kadenge eta bagus jeung goreng ngada urang teh hate teh kadenge bae ku batur kajen kukumaha ge kajen ting urang jadi kiai ditutupan make udeng-udeng make sorban wayah hasud kanyahoan bae ku batur wayah ria kanyahoan bae ku batur padahal disumput-sumput kurang ngomongna urang ngomong sufi bae ngomongna ngomong wali bae ngomong kiai bae mapatahan bae wayah hasud kaambe ku jelema kajen ting urang nyumput bae kajen ting kukumaha ahli ikhlas kanyahoan bae ku masyarakat sebab eta teh tadi sarapih-rapihna meuyeum tarasi sapeup mabung sabagus-bagusna ngabubui tarasi tetep kaambe bae urang keur leumpang berak bau belum tarasi jeung tah kaambe ku urang keur leumpang waduh opor ieu bangun wal ka mana sugan di ondang jeung teh tolol teh budak ngambil doang aduh teh kadengekeun Kisaiban teh seperti eta bahkan satu ketika terjadi tanpa nurunkeun hujan bebeja kabeh babaturan ngangon-ngangona bahwa ieu embe urang geus kalantih kuari kurang jukut di Bagdad saat eta Kisaiban ulah gandeng-gandeng bareng jukut jos ya betak usararejo embe dikadijakeun kabeh oh urang mun ngangon jeung Kisaiban mantep urang mah mantep urang Imam Syafi'i ngadenge bahwa Kisaiban seperti eta saat eta cek Imam Syafi'i di jalan aing dek datang ka manehanana Imam Syafi'i ti kota kaleuweung manggihan Kisaiban diuk di hareupeun Kisaiban persis sakumaha budak leutik sakola di hareupeun guruna tungkul sieun ka guru persis seperti eta titah naon bae ku guru daek sagede Imam Syafi'i anu geus kacelun ka aun-aun ka koncara ka beja ka unggal nagara kaistimewaan Imam Syafi'i di hareupeun Kisaiban budak angon tungkul diuk simpulnya na teh menta dijelaskeun tentang ijtihadnya kitu batur mah padahal Imam Syafi'i hebat tapi Kisaiban budak angon cumblang cambling kadeleuna ge teu salat tapi cek Imam Syafi'i kajen kukumaha ge wali Allah ye datangnya na kaleuweung sasalaman dicium diuk rapih urang mah sia tuh ka ditu ngaji saksa kasihan budak kamari kolotan aing atuh jeung nya nama je emang ada umur
ngadahar uyah lagi anak leg-leg ku sia uyah modar-modar sia ngadahar uyah kita orang mah aya bahasa kos kitu teu tawadu ya Allah ya Rabbi je Imam Syafi'i tingali aya naon PI cek nya teh kitu mah saya mah kira-kira heran pe kira teh ieu ngaja we abdi ka dieu aya hiji masalah oh nu keur ijtihad teh arti mantep ke ulah ngagugulung ilmu fikih bae kos kitu tah mah ilmu fikih nah caknya teh jang urusan masyarakat ai sorangan teu ka urusan ilmu sampah tah mah kos kitu mah pi aduh cek Imam Syafi'i aing jadi kos kieu ye batur bae di urusan ai sia hubungan jeung Allah geus datang ka mana gedeng-gedeng itihad gedeng-gedeng itihad gedeng-gedeng itihad datang ka modar siapa kos kitu bae ai sia can beres-beres hubungan jeung Allah salat teh khusyuk dicarekan tak ku saya bantu ampura aja jalan ibadah nu bener tah geus kanyahoan kaluhuranna ki saya bantu ditebak ku manehna itihad eta jawabanna tah bahkan samantas eta sia bakal itihad deui masalahna anu sia ge bingung deui bae tah jawabanna eta waduh cek Imam Syafi'i oh haramat geus abdi mah cek Imam Syafi'i kajian urusan itihad mah urusan tama fikih abdi mah bade guguru bae ayeuna ka mama boleh sebut mama aing sia dek ngaguru mah gaguru bae helanan sok ngamama-mamakeun segala abuya segala abah batur bagus gitu orang malain yo sia ngaguru ka aing teh nyebut buya ka aing buya tuh sia ka aing oh bayawak buaya Masya Allah Imam Syafi'i ngaguru batin ka Kisaiban ninggalkeun urusan itihad heula dititah curug ku curug Kisaiban budak angon anu sia anu Imam Syafi'i lantaran cerdas langsung dengan cepatnya na usul ilallah tetapi awas sumputkeun ku anjeun ya ulah waka ka lembur cicing heula 3 tahun Imam Syafi'i teu amprok jeung manusia sakit kitu atuh ibadah teh ya bohong lain hayu boga hadis hiji 2 manggung beak di buleudan bohong datang ka ongkek nyana kikituan bae ai hubungannya jeung Allah teu beres hubunganna jeung amplop jeung makhluk neraka teh kos kitu teh lain cakula cek Imam Ghazali jelema nu ngagugulung fikih bae halikun geura paeh coba kerasa ujianna neraka teh kos kitu lantaran adigung aya di ahli fikih sombong aya di ahli fikih takabur aya di ahli fikih ngadu masalah malulu ahli fikih mah bisa naon sih sia ya jawab jawabnya di kumis aing ya patul muin di bulu bitis sama kos kitu mah sapina mah irung dah di dieu hayo ngadu jeung aing kitu bae ahli fikih mah kitu bae ahli fikih mah oh lu teu kabahas ku ahli fikih mah dibahas kabeh ge NU ngebahas tentang fikih di Bahtul Masail geus berbagai wudu salat segala muamalah ubudiyah geus beres kabeh muncul permasalahan bagaimanakah manusia kalau jantungnya rusak kemudian diganti oleh jantung hewan sementara jantung yang akur dengan jantung manusia adalah jantung babi bagaimana andai kata manusia jantungnya diganti oleh jantung babi diselesai di NU dibahas bagaimanakah andai kata manusia tulangnya ini rapuh keputihan atau bagaimana sajalah yang jelas sudah tidak berfungsi lagi kemudian harus diganti yang akur adalah salah satu hewan yang akur dengan yang senyawa dengan tulang manusia adalah tulang uak-uak dan tulang babi. Nah andai kata diganti dengan tulang babi bagaimanakah hukumnya menurut fikih selesai dibahas oleh ulama-ulama NU waktu Bahtul Masail geus tinggal leulehan bae teh kudu maca kitab bari ngedeng ge bisa leulehan clipping NU bagaimanakah donor darah bagaimanakah hukumnya donor mata geus dibahas berbagai-bagai permasalahan
Nu kamari ieu dibahas tentang wakaf. Bagaimanakah kalau seseorang mewakafkan harta bentuknya adalah genteng, bentuknya adalah kayu, bambu. Bagaimana kalau wakaf itu bentuknya uang? Terus dibahas, selesainya segala rupa ge. Nu teu selesai. Dibahas jadi kitab lagi geus anggeus ieu. Geus teta 6 tangan. Ieu gatu dalil, ieu dalil munazoroh sampai mujadalah. Kitu kene ti NU jeung Muhammadiyah. Muhammadiyah mah ku NU mah eueuh nanaonan. Eueuh nanaonan Muhammadiyah di mana menang ngadu masalah jeung NU. Jeung NU teu pernah. Asa ulah kakula bae ulah sia ku aing mah teu bisa. Ka desa daratang deui ka aing. Geus moal dijawab ku aing mah ditakos sia ku aing. Geus selesai permasalahan teh. Tapi takabur nu aya. So asa aing doh hasil aing. Toh mun aing di neraka teh geus kitu teh. Kesianlah ku tasawuf ku ilmu batin. Supaya datang ke boga rasa aja aing mah teu bisa ngaji teh. Tuh, ngeunaheun pan kos kitu. Waalaikumsalam. Naon dia? Iya, kula nek nanyakeun masalah. Emang aing mah tangkal masalah. Ayo jeung aing sia ngadu masalah mah. Sombong. Tapi lamun ahli Allah, ahli sufi abdi rek nanyakeun masalah. Oh, teu bisa. Aing ka dieu nanya masalah mah. Ka dieu mah mawa wudu. Kopi, masalah mah ka ditu. Tawadu ngaranna. Masyaallah. Ngeunaheun jeung ahli Allah mah. Tah ieu Imam Syafi'i gurunya na. Oh, barang Imam Syafi'i geus usul teh cacak aing teu ngaji ilmu batin cilaka aing di akhirat. Imam Malik sarua bae lau kitu lamun naon kitu ngaranna naon kitu lamun laula sanatani lahalakan Nu'man lamun teu aya 2 tahun cilaka Nu'man teh nyana guguru ilmu batin 2 tahun. Lamun cacak aing teu ngaguru ilmu batin neraka aing cek Imam Maliki laula sadatani lahalakan Nu'man. Ngadu masalah bae cekna tapi barang teu ilmu batin zikir ka Gusti Allah sejuk 10 masalah nu ditanyakeun dijawab 2 8 di pikiran bae ku ente. Nanyakeun masalah 20 dijawab 4 anu sabaraha teh sadata 16 pikiran bae ku sia engge teu kaharti cekna. Tawadu masyaallah. Urang mah nempo teh karomah-karomahna padahal mah loba wali nu teu dibere karomah ngan osok dibere jang pangbubungah sakumaha nabi dibere mukjizat wali dibere karomah ketika dibere karomah nya nama embungeun ngan kulantaran Allah mere timbul keyakinan anu pohara tambah sakieu teh gitu aing ieu waduh barang hujan jibreg aing karomah berarti kehujanan keneh berarti aing itu lain karomah tapi biasa bego untuk kehujanan ke arah insyaallah ya tas dahar jadi sebuah karomah berarti itu blon tuh iya Imam Syafi'i guguru batin jadi jana teh udeng-udeng teh dibuka heula guguru ka tukang angon ya Allah ya Rabbi etalah bisa nambai hujan nang Allah kene lantaran geus wau jeung Gusti Allah geus kitu nah iyalah maha kawasa Allah maha sampurna kekawasan Allah lantaran Gusti Allah teh alladzi anzala minas sabai ma'an nurunkeun hujan ti luhur langit melalui mega proses-prosesna turun hujan nah ieu dibahas ulama panjang luar biasa sehingga muarodoh antara ulama ieu antara ahli filsafat ulama fikih jeung berbagai-bagai ulama seperti itulah pembahasan-pembahasan para ulama tentang Allah nurunkeun hujan tetap kudu aya sabab musababna.
Dawan Gusti Allah wal baladut thayyib yakhruju nabatuhu bi'izni rabbi. Ari taneuh anu bagus mah anu gembur mah anu subur taneuhna ketika diturunan hujan teh yakhruju nabatuhu kalaluar jajadian-jajadianana eta kalaluar jajadian teh lain sakaluar-sakaluarna horeng biizni rabbi kalawan izin pangeran. Masya Allah brug hujan tiis karasana ka urang isuk-isuk anyep luar biasa cai sing kerelek dina paranti lempang cai kokorolokan dan lain sebagainya di sawah kadeuleu ku urang cai tapi galenganana kadeuleu herang caina urang kadinya di dalam tiis-tiris bang urang sekorodong baheula mapan ka sawah teh kieu bari dikadiakeun awat teger di dinya teh kanyahuan kunyanya samping dikatak-takeun baju dipake ka dieu teger di bawah horeng teu make calana eta baheula kos karar itu tinggal urang sawe ai awewe anu deui sararawah teh hehean sugantenan enak belut mana eta tewak belut nya nama ka dieu kaditu mana belut eta ngagantung kan jaheuh lakon baheula kos kitu eta potret-potret baheula. Masya Allah karim eta ku bunga-bungahna cai hujan teh rahmat datang ka teu make calan dongengna loba jasa ibuna jeung bapana anak kabeh dibawa ka sawah yeuh terus di sawah lulumpatan budakna ju hayang ngising ban budak ge di sawah teh bek bebejapan indungna di tengah sawah bapana jauh ngising di calana loba budak baheula mah nu ngising di calana di sawah emang lain kumaha lalakonna. Masya Allah eta indahna cai rahmat. Terus jararadi urang kahuma kadinya ya Allah ya Rabbi di huma ge jararadi segala rupa nu dipelak teh urang ka kebon ja baheula mah aya kebon eta di kebon teh jararadi geus masueg jadi badur jadi di sisi tangkal cente jadi kagadung-gadung jadi segala rupa anu ngeuna jeung turungeuna ge kabeh jararadi barang di deuleu belah ditup kacipet loba jasa budak kali mah teu nyaon ka kacipet di deuleu ku urang tun ka ranca pondok aya di ranca pondok di dinya teh ya Allah ya Rabbi di dinya teh loba jasa wow nu pararanjang teh ya katipuk urang teu nyaon ka katipuk daon cenah katipuk eta makanan khas pasar Kemis. Wow, ngeunah jasa. Isuk-isuk urang ngadeukeun sakola jundeuleu bebanjiran di pondok di dinya teh loba katipuk dicokotan kieu can ngadaharna naon di imahna didahar ku urang. Eueuh masalah. Ngeunah jasa baheula mah. Eueuh sugan nyeri beuteung teh. Tiis-tiis gadahar ka situ eueuh masalah jasa. Irahmat luar biasa ya Allah ya Rabbi balik sekolah terus mapayeula urang teh tah di pagar-pagar di dinya teh loba kingkip di alan kikip ku urang teh diasup-asupkeun ku urang ka dieu ka kitu kantong bo ambal aya kingkip belah dituna ya rukem-rukem di alaan sarua bae aduh loba jasa pas dek datang ka imam Masya Allah jak kedek berangkat sekolah mah encan araraya barang balik sekolah jam 10 setengah 11 ya Allah cecen det ararasa di kumaha atuh ya Allah ya Rabbi Gusti kabeh jararadi geus kacipet geus cecenet geus cente geus bangsa segala rupa ya Allah wahara eta teh rahmat tuh kos kitu jararadi jatah tadi gecek malaikat di mana abdi kudu nurunkeun di dinya nek dijadikeun rahmat jararadi aduh pare gori jararadi henteu kudu di pupuk-pupuk cara kuari di deuleu ku patani bari ngarokol di song fut di deuleu dihandap ya Allah lauk cek kecepeng geus puguh lauk betik mah jeung betok endet segala rupa lele letik embal aya di juru-juru sawah teh
geus teu kudu makanan naon nyokot bae sair sakumaha nu bapak kolotna dicokot baheula aju datang ka imah het dikeureutan teu kudu dikeureutan ku indungna pek kumbak buat taina ge digoreng tanyakeun ka kolot baheula emang aya anu micenan taina aja eueuh barang di dahar teh hulu dah heula ngagecrot amis taina teh dipiceran baheula emang anu dipiceran henteu teh para teu kebal loba nu lulumpel hibran usimna eta teh usim simeut mulai orang nyokot pangitik di teh ka kolot urang kabege lapor ka kolot ka dia coba lah mais manggang morogo poos potong poos tah kudu kumaha tuh hasi hayang mais hayang morogo hayang ngarogo mais be mais potong pelebah mais hayang ngarogo potong pelebah ngarogo nun teu lapor heula ka emak urang ka indungan ka bapak urang atuh poos teu menang je baheula masa dikitukeun trak menangan boh diasikeun kana botol hi eta potret-potret baheula di zaman-zaman Bung Karno masyaallah masa-masa indah masa jelema jalalujur jeung adil masa-masa wanon gitu ngaranna kitu lalai keluar pas tepat waktuna asal maghrib keluar diojok-ojok ku budak teh keluar memeh maghrib asup deui lalai baheula mah nurut asup deui cak lalai ngeganggu gua belum maghrib lo asup deui lalai jujur baheula lu mantak cek abah almarhum coba deuleun cing coba lalai geus aya keluar tancan di deuleu geus Pak maghrib geus yakin dasa asal lalai keluar maghrib hiji mangsa mah di deuleu kukula teh geus keluar teh lalai geus Pak di deuleu ih kurang 10 menit manja lalai geus keluar geus Pak orang santri tas ngojok-ngojok santri teu beres mah di baheula tah miheulaan bae cak abah teh ulah sok diojok-ojok eta karunya sia ulah eta asal diojok asup deui tapi lalai eta lalai baheula bae nurut coba anak urang kuari maghrib di mana-mana eleh ku lalai bolon eta anak urang kuari ya Allah ya Rabbi zaman indah jasa nu kamari ngeunah jasa simeut digoreng ngeunah lele digoreng seungit betok digoreng seungit kuari mah ngomong hutut teh macan ayana eta doang beungeut sia atuh heuh tapi ngeunah anjeun peutingna lantaran patani mah terus mirunan masyaallah ngepul galuhur ja aya tiris pan baheula di daerah Pasar Kemis mah sarua jeung di Lembang Bandung baheula mah weh indah jasa maghrib teh siduru urang di dinya jam 7 jam 8 aju lantaran dirinya siduru maksudna mah supaya haneut belah dituna aya huma aya dangder cacawenean dikorek di jero nu boga nama teu nyahoeun eta zaman potret baheula ya Allah ya Rabbi kajahoan ku nu bogana sae nu ngaledang deur ieu manganu cenah atuh lain dicokotan ulah di kieu cabut tabak jeung mamang ge moal nanaon jujur jasa cabut bae cabut cek anu dicokotan kitu jeung mamang ge teu nanaon atuh sepere ge paling ieu cenah beak 10 tang kalah sepeda cabut eta ngeunaheun kana teh kan ngeunaheun coba kuari hei cari nyokotan kapulisikeun sia ku aing urusan dangder beak kebo hiji pan eta zaman teu beres eta kuari baheula mah masyaallah karim teu kebal usim cabe pa di dieu nomor pang bagusna cabe sa Indonesia cabe Cilongok ye isa masuk teu percaya bae tanyakeun ka urang dieu aduh aing mah bangun ngalelewe ka aing sia ya Allah patani di Cilongok teh kapan musim cabe manu bagusna dijual eta anu kameron-kamerona ditumpukeun kapan didinya anu lakuna dijual nu teu lakuna dibikeun ka tatangga nu teu boga cabe dibikeunan ka santri santri luar biasa usim cabe mah weh santri teh meuleum cabe coel cabe kemudian atuh sambal cabe nyayur cabe kabeh ngising di sawah ambualaya kabeh ngabeten kabeh kunaon nyeri bujur ica
carita potret baheula ya Allah ya Rabbi. Indah jasa, indah jasa teu kebal usim jagong ya Allah ya Rabbi. Ngala jagong-jagong ditumbuk dijual nu bagusna, anu bangsa ompong-ompong jagong saya teh kapan teman teu laku ditumpukeun di dinya, dibikeun ka tatangga zaman balalager baheula mah tatangga lamun musim jagong kabeh ngarasaan bagian anu teu benerna dibikeun ka santri. Tetep santri ka bagian bae. Anu bangsa sajagong, jagong dengan L5. Gele L5 siki. Atau tetep santri mah wow mantap dikeretan kunyanya dicacak di sayur. Atau santri emang kumaha gitu boro-boro jagong nya mah tangkal kalapa dicacak di sayur. Santai ikir carita potret baheula rahmat Allah karasa jasa ku kabehan ya Allah ya Rabbi. Urang lamun melak tangkal cau hiji brang menang saminggu kunaon jara radi eta anak-anakna kuari mah hese hayang anakan gitu. Aduh, dapuran itu ya Allah ya Rabbi. Kemudian tangkal awi ti ditu sadapur ti ditu sabatur urang hayang sabatang bae mah ya Bang kula butuh awi ngala sahayangna sia sadaekna sia nu belah mana bae tuh nu kus karolot bari tuduhkeun kunyana tuh nu belah ditu geus karolot mah los alah sadaekna sia da kumaha coba kuari coba kenal aja ngala awi polisi sia zaman polisi kuari baheula mah ya Allah ya Rabbi. Ceng, siap panjenengan bebejana sabatang pan eueuh 5 kurang. 5-nya. Ayo geus teu basi kurang ngalah deui sia tuh. Tiis kana hate tiis. Mina Masya Allah. Ceng sia ngalawi. Ceng sia bebejana 5 10 mah. Geus 10 cukup. Aja aya anak abah ka mana eta? Milu jeung kula. Anak milu. Nu mana itu anak mang? Nu awewe milu tuh. Awi na dibawa, anakna milu. Masalah itu baheula mah geus kitu. Neng, sia kunaon milu? Nyana mawaan awi karunya jasa teu kabawaeun ku kula dibantuan. Eta nu awewe ge milu bantuan. Sia mah bogoh meureun. Kitulah. Aduh, ya cerita bobogohan ge di tangkal awi baheula waduh. Tak potret-potret baheula tah ieu rahmat. Masya Allah karim ngeunaheun tarariis. Neuk barang dahar hui loba, kemudian atuh ibutun aya, kemudian atuh naon kareng dangder aya. Ih kasuag-suag ngeunah baheula. Balag imal nyaeun suag. Bisa-bisa ngadahar badur mabok sia. Nah ini kenal nih maksudnya iyalah wal baladu thayyibu yakhruju nabatuhu bi'izni rabbi. Tanah anu subur mah nu diturunan hujan ku Gusti Allah merupakan hujan rahmat nu dibawa ku malaikat yakhruju nabatuhu kala luar jajadian bi'ini rabbi kalawan izin pangeran Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah ya Rabbi kan ngilahan subur lah eta keur carita palawijo. Nah kuari tangkal buah baik nu dipelak baik anu henteu atawa jajadian bola deh kuari mulai kembangan ku ayana hujan tadi. Sagesa kembangan tekebal langsung pentilan terus karolot kadele aya nu koneng di luhur sakampung ngadagoan ragagna eta buah potret baheula. Sakampung kararieu bae ngadagoan angin wer patek trok buah jeung buah lantaran patek ragagna hiji nu perebutna aya 100-an mebreg. Buah anu diperebutkeun mah buah daging tapi hulu bara rentus. Indah jasa. Geus teh jahoeun budak kuari mah kos kitu teh teh jahoeun. Di ditu perebut buah daging, di ditu perebut buah kaweni, di dieu perebut buah golek, di dieu perebut. Asal aya angin bae ge. Sakitu dihareupeun imah pelaknyana diperebutkeun masalah. Indah jasa baheula mah. Nu bogana mah teu kabagian.
melak buah golek dari harapan imah angin gede pan gula deh buah golek war perebut jadinya tinggal numbogana baik ieu baik sugan marah henteu geus beres angin menang teu sia coba eta teu meunang cenah kula mah elehan ke tungguan kuku mamang dipangajulkeun endeu kumaha ku ineng ngeundah teuing kuari kan sia telok ka dieu mulung buah wah sia mulung buah malah aing edet sia kapolisikeun jauh jasa tah jauh jasa nu matak hirup anu rada belah ditu indah jasa geus pokona hirup nu belah ditu indah jasa nu hirupna kuari geus teu nyaho kaindahan nu kuari mah masyaallah ho belah ditu kebon tuh tuh di deket imah kula kalau badi eta kebon wow tangkal buah segala aya buah daging aya buah kaweni aya buah limus aya buah nu ngeunah mah eueuh dinya mah tah bangsa buah nu kara itu dulu anu lamun urang ngadahar teh mun ngadahar di dieu cenang buah limus ajeuna mah urang dicarekan bae ku kita saja ngadahar buah limus nu kitu di dahar cenang pan di dieu tapi tetep bae indah bae kan baheula mah masyaallah karim berebut datang ka imahna masing-masing cak indungna sia bau tai amat sih ye jatuh ngising eta sia ada dabu di mana gorenganan perebut buah dihandap teh tai santri aduh geus pokona indah jasa zaman eta mah indah jasa neule potret-potret ka tukang indahna par eueuh bendu babarengan buah nu saha buah nu bareng bae geus kabeh sumur hiji ku kabehan geus. Ya Allah ya Rabbi ilah masa-masa jujur masa adil terasa lamun aya usim cabe kabehan ngadahar usim jagong kabehan ngadahar usim kacang kabehan ngadahar sanajan anu dibikeunan kata tangga mah anu kences tapi tetap kabagian kan kuari boro-boro nu kences malah mah cangkangna dikahareupeun imah sia ka cangkangna ye atuh cangkangna ge neuleuh-neuleuh sia kadan kuna ngadahar padahal teh kudu bener ngomong kudu bener tungtungna makan ka Sukabumi telu indah jasa nah eta keur carita hujan diturunkeun ka taneuh anu subur efekna segala rupa jararadi geus pugu nu dipelak nu dibelak berbagai jukut jararadi tatangkalan jadi kembangan jadi buahan dinikmati ku kabehan ilah gambaran jelema mukmin masyaallah ketika Allah dek ciptakeun manusia di jero hatena iman lain sakadar iman tapi dek dikembangkeun ta eta jelema mukmin anu hatena mulus bagaikan taneuh anu subur hujan teh hujan anu bakal nyemprotkeun kana taneuh subur anu bakal jadi ieu adalah wahyu Allah Al-Qur'anul Karim ketika Al-Qur'an disorotkeun sot ku hiji kiai anu ikhlas eta hujan ngaranna Al-Qur'an wahyu Allah disarupakeun kana hujan lantaran osok nyuburkeun disorotkeun kana hate jelema mukmin bray jararadi di jero hate teh mengembang di jero hate kesuburan ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim dihujankeun melalui malaikat hujan wahyu ka jero hate teh mulai kuari berkembang wudu, sholat, puasa, zakat, haji, sodako, jariyah dan lain sebagainya. Ialah hujan wahyu anu asup ka jero hate kuari ngembang. Nu tadina teu wudu kuari wudu, nu tadina teu salat kuari salat, nu tadina Ramadan bung puasa jadi puasa, nu tadina teu daek bunga haji jadi haji, nu tadina teu daek sedekah sedekah, nu tadina teu daek jariyah jariyah. Suburlah wahyu nyorot ke jero hate. Nulir teu beda jeung hujan nu dihujankeun kana taneuh anu subur. Ieu ge sarua bae jaradi
ku hari bisa diperebutkeun ku jelema. Masya Allah sakumaha tangkal buah, hayang nu ngora aya, hayang nu mengkel aya, hayang nu asak aya, nu buruk aya, sarua diperebutkeun ku jelema. Sorotan anak ieu wahyu teh nu butuh wudu, nu butuh salat, nu butuh puasa, nu butuh berbagai-bagai, nah diperebutkeun ku jelema. Kos itulah wal baladut thayyibu nabatu yakhruju nabatu biidzni rabbi. Masya Allah nu mantak beda jeung kafir. Ai kafir mah dibahasakeunna ku Gusti Allah, walladzi khabutha la yakhruju illa nakida. Ari taneuh anu teuas, ari taneuh anu sempit, ari taneuh anu teh subur, didinya pinuh ku babatuan-babatuan, pinuh ku kitu. Naon gara-garana anu bangsa teu ngajadikeun kana jajadian pinuh ku batu-batu, pinuh ku seplit, pinuh ku segala rupa anu bakal nanduskeun. Na ieu mah taneuh sanajan dihujanan la yakhruju nabatuhu, teu daekeun kaluarkeun kana jajadian. Hujan mah hujan tapi teu daekeun kaluar jajadian illa nakida, kecuali hese anu luar biasa. Nah ieu taneuh teu subur pinuh ku batu, hujan turun teu daek jararadi. Itulah gambaran jelema kafir. Hatena lir teu beda jeung taneuh anu liat, taneuh anu teuas disorot ku wahyu Allah, geus pungguh wahyu nyorot ka jana ngabalir bae. Kurang kumaha pinterna Abu Jahal lantaran taneuhna taneuh batu, langsung tina baham Kangjeng, tina lisan Kangjeng ngabalieur. Kurang kumaha Abu Lahab je pinter jasa teh. Tokoh Mekah anu lain lalagaan Abu Lahab datang ke aya dina Al-Qur'an. Tabbat yada Abi Lahabil wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Eta sayasla naron za lahab wa imratuhu hammalatal fi jidiha hablum. Eta teh Wahab, Masya Allah lain lalagan. Kurang kumaha wahyu-wahyu nyorot mantul teu daekeun bae. Tah Abi Lahab, Abu Jahal, Abi Lahab, Sufyan dan lain sebagainya. Eta taneuhna diciptakeun ku Gusti Allah, liat pinuh ku batu. Sorot-sorot teu daekeun kuari urang mah kuari alhamdulillah ibarat taneuh mah meureun urang mah taneuh subur. Bawa ka amin baheubah henteu. Tapi orang mah mudah-mudahan alhamdulillahirabbil alamin keur dihujanan. Tapi tetangga urang di lembur, tetangga urang di luluhur urang ditu geus nyahoan, tapi tetep bae teu daekeun geus puguh nu kalalapir mah di saantero urang lain teh nyahoannya lantaran taneuhna batu teu bisa jararadina naon. Urang mah alhamdulillah barang dihujanan ku Al-Qur'an cep ka jero jararadi, ternyata orang nu jararina bensin malulu tangkal cucuk jadi di dieu. Aya bangsa bubuahan mah teu daek jararadi heran. Nu jadi mah imah yang bangsa kitu bae cucuk-cucuk erbis bae. Geus datang ka imahna bendu nu aya. Eta ge sarua. Aya bae nu beukieun mah embe mah tetep beukieun. Geus jana atuh menyatu jeung embe. Cak embe teh pantas ngaji sih aju ngome aing di jerona ya jukutan. Loba omong, geus milik kula tuh cak embe teh. Jadi nyana tas ngaji ge tetep lain jeung musola menyatu jeung embe. Tuh. Kumaha nu jadina di jero hate urang bae hujan jadi hujan ngahujanan taneuh subur taneuhna geus bapare jadi atuh dangdeur jadi kui jadi geus puguh bubuahan jadi horenganan tangkal bujang kaget ge anu katoel aja cucuk kan cucuk kali age jadi dan lain-lain sebagainya jararadi geus puguh jukut-jukut bajaradi nu sok dijieun samak teh jukut taun karang-karangna walingi ge jararadi. Nah ieu nu di jero hate urang nu jadina sorotan-sorotan teh apakah anu bermanfaat apa henteu kurang tinggal introspeksi bae kurang. Lamun cucuk pacul cucuk cabutan kurang jukut cabutan sing hade bae pare nu kacabut jukut diantep sing hade. Ya Allah ya Rabbi.
lamun urang ngembalikan ke maha kakawasaan Gusti Allah, Allah nyaritakeun hujan jeung taneuh anu subur. Ketika di hujanan teh jarara di kamangpaatanana karasa baik ku nu bogana atawa ku batur kitu keneh hate-hate jelema mukmin. Ketika di hujanan wahyu Al-Qur'anul Karim jarara di engke bisa dinikmati baik ku nyana atawa ku batur nikmat jasa horeng kabeh ge biizni rabbi. Urang nu mantak aya di dieu ge keur di hujanan ku ayat wal baladut thayyib ieu teh aya izin Allah. Lamun teh aya izin Allah masa gagahna urang sahebat ta urang saboga mobil urang saboga ongkos urang tetep bae teu daekeun ka dieu eueuh izin ti Allah. Urang nu mantak aya di dieu aya izin Allah. Deuk naraon cenah ieu ka dieu? Deuk ngaji lain. Deuk naon? Deuk teuleuh pondok nu kamari kahuruan teh. Sia juga sia aing ngaji lain aing deuk teuleuh itu we cenah bangunan. Aya nu nanya ka kula ke deuk bangun deui. Itu kumaha aing bae henteu maksudna deuk dibangun teh henteu atuh sia emang deuk nyumbang teh henteu atuh nu nanya-nanya teh nyumbang henteu naon henteu nanya bae karibet-ribet sia badalekeun bae atuh henteu cara tuh gua hayang nyawa bae engke maksudna lamun kiai nek ngabangun deui kulakan di lembur dek maksudna donatur ijang pondok Cilongok aju ke kieu maksudna kiai lamun menang 100.000 50 jang kula pangkorak ieu iya bangsat mah ieu mentak aing mung loba omong ge eta kos kitu ih cenah kiai ngabantuan kula bae tangkorak sia meureunana ieu jahanam ieu ya alhamdulillah menjak kejadian masalah bea kabeh lurah hadir, camat malam eta ge hadir, isukna bupati ge hadir. Alhamdulillah kepedulian hadirna doang alhamdulillahirabbil. Ulah kaseri mah keur hadirna ge geus alhamdulillahirabbil alamin berarti kan nyana nyaho. Tuh, geus. Jadi ku hadirna ge nyana nyaho berarti. Geus hadir. Adapun ka dituna ulah bata tanya. Sebab siapa nggak nanya doang kan. Gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu layabluwannakumullahu bisyai'im minas shayd. Layabluwannakumullahu bisyai'im minas shayd tanaluhu aydikum wa rimahukum liya'lamallahu man yakhafuhu bil ghaib. فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم والله أعلم بمرadihi. Ya ayyuhalladzina amanu eling-eling akeh kang padang imankeun ya ladzina kabeh layabluwannakum yati bakal nyoba temenan yati bakal nguji temenan kuming sira kabeh layak tabirannakum yakti tegese yakti bakal nyoba temenan kuming sira kabeh sapa Allah Gusti Allah bisyai'in kalawan suwiji-wiji birusulihi lakum kalawan pirang-pirang kiriman Allah lakum gadwe sira kabeh minas saidi nyatana saking buburon tanaluhu kang merkolehu ing said aswari minu tegese pirang-pirang kang cilik minu saking usaid aidikum apa pirang-pirang tangan sira kabeh warima hukum lan pirang-pirang tumbak sira kabeh al-kibaro tegese pirang kang gede minu saking usaid
Wakana zalika bil Hudaybiyah lan ana apa zalika mangkono ibtila iku teteping dalam tanah Hudaybiyah wa hum yurimuna la utaya sahabat kabeh iku lagi pada hari haram ya sahabat kabeh wa hum muhrimuna wakanatil wasumagana apa sato gesit wa tayrulan burung tagsa hum iku ngaliputi ya wasulam tayrhum ing sahabat pirihalihim dalam pirang-pirang pemondokanannya sahabat li alam Allah derpon yang tahu ruh uning zapagus Allah ilma zuhurin kalawan wuruh zuhur mayaghaf wingong kang wadiyaman wing Allah bil ghaib ala tetap kalawan kang ghaib alun yaiku dari alaya ghaiban tegasa alaya kang ghaib lam yarahu yang orang ningali man wing Allah payajtani bubakang adoi yaziman payajtani bala masaida magantang adoi yaziman masaida ing buburon pamanita da magaw desa pamaniku ngaliwat atau zaman bada zalika ing dalam bada zalika naing dalam sausana mangkon larangan penyegaan huzaking said Fastadahu maka ngaburan ya si manu ing said falau maka ikut tetap kada manazabun alimut dari siksa kang lara. Ayat ieu nuluykeun ayat anu kamari ngan patalina ayat ieu jeung cobaan-cobaan terhadap manusia. Manusia di zaman Kangjeng Nabi Adam datang ke saah ieu bahkan terus datang ke akhir menjelang kiamat terus baik berputar ku Gusti Allah teh dicobangan bahasa dicoba teh ya jang urang padahal Allah mah atuh teu kudu nyoba ka urang sebab kaweruh kanyaho kauninga geus aya di Gusti Allah mun dicoba kuat jeung henteu napan geus apaleun Gusti Allah mah mukmin jeung kafirna Gusti Allah geus apal kuat jeung teu kuatna Gusti Allah mah geus apal janu nguatkeun jeung nu henteu nguatkeun pan Gusti-gusti keneh ndek kumaha ge nu soleh jeung nu toleh atuh pan geus apaleun janu nyolehkeun Gusti Allah nu nolehkeun Gusti Allah aku make dicoba jang urang geus bahasana sanajan nyalandek ka Gusti Allah nu dimaksudna maka urang ieu bilagah ngaran istimewa supaya kaharti ku urang kabehan sebagai makhluk anu makhluk teh pan dititah ibadah ka Gusti Allah wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Emang dek dicoba kumaha kitu ieu ku Gusti Allah dicoba teh lantaran kahirupan urang Arab wa kana sayd kaayaan buburon eta ngajadikeun kitu adatal Arab ngajadikeun kitu ma'ais li arabil aribah atau li arabil uraba artina kieu urang Arab teh kahirupanna teh ngabuburon kaleuweung mawa panah mawa pedang manuk diburon ku manehanana aya uncal kemudian aya berbagai-bagai hewan teh dibuburon dijual ke pasar tah kahirupan urang Arab baheula di zaman jahiliyah datang kaner ka Kangjeng Nabi tah eta teh kos kitu kahirupan maisahna jadi mayoritas urang Arab teh maisahna kahirupan perekonomian ieu adalah buburon mendak ngetren coba bae bayangkeun waktu Kangjeng Nabi itu Ibrahim ngalead ka Kangjeng Nabi Ismail ke Mekah pan Kangjeng Nabi Ismail keunyenan panah handapeun tangkal kayu belah ditun Zamzam lamun geus ka Mekah mah ieu Zamzam ngan kitu ge kuari mah Zamzam pan ditutup ieu mah bagi nu baheula can ditutup ieu Baitullah ieu Zamzam sekitar bangsa 50 meter aya tangkal kayu gede rada luhur kadenya setik teta tangkal kayu pakai nyuhan Kangjeng Nabi Ismail nyenan panah jang nonta buburon
kalau ke dibawa terus kalau lain Kangjeng Nabi Ismail baik mayoritas orang Arab teh maisah naeta ke dibawa ke pasar dijual. Itulah datang ke zaman Kangjeng Nabi urang ya buburan teh sangat ngetren luar biasa terutama hewan-hewan anu lalindek bangsa permanukan manuk anu laletik kalau menuju rago eta teh bangsa pecang bangsa uncal bangsa nu kitu mantak kapanggih minyak misik ge kapan tina uncal di dieuna aya ngagenteng segede kieu teh eta teh lamun geus dagag sorangan eta lah jadi biang minyak misik dibelah ku urang dicampuran ku cai mun teu dicampur ku cai teu beak-beak seungit terus bae asli eta lah getih anu berubah menjadi minyak misik asli getih tadi nama kulantaran geus berubah kuari jadi minyak bisa dipakai kuari kafir tadi malah kulantaran geus baca 2 kalimat syahadat jadi muslim suci kuari mah bodoh tadi barang ngaji haju kuari jadi pinter nundutan mah suci kos kitu terus nah gitulah cerita kehidupan orang Arab setiap ayat kehidupan didinya pasti bakal dicoba ku Gusti Allah sakumaha Gusti Allah nyoba di zaman Bani Israel saat eta di umat Kangjeng Nabi Musa alaihi salam umatna dalam kehidupanana mencari maisahna perekonomianana perikanan mayoritas perikanan ka laut terus anu ka laut nu ngadagangkeun nu ngider etalah di zaman Kangjeng Nabi Musa adalah perikanan mantap eta aya bae di ku Gusti Allah rek dicoba mah awas ulah ngalalauk poe Sabtu dilarang sedangkan lauk teh poe Sabtu lobana di luar poe Sabtu mah rada kurang bahkan bisa disebutkan eueuh tapi lamun poe Sabtu Masya Allah kadeuleu ku mata sedangkan dilarang cek Gusti Allah bejakeun Musa Sabtu teu meunang ngalalauk kumaha eta aya nu kuat aya nu henteu deuk nyoba datang ka mana iman umat Kangjeng Nabi Musa ternyata 70% teu kuat hanya 30% anu kuat nuturkeun larangan eta aya nu ngahela Musa bejakeun ka Gusti Allah aing ngalalaukna mah kami moal poe Sabtu pasti ge Senin Salasa kan kami mandek nyeun kamalir be ti laut supaya lauk teh poe Sabtu ka ditu ka empang kami meunang tanda ulah poe Sabtu mah ulah nyeun kegiatan naon ibadah ka Gusti Allah Sabtu teh ibadahna Yahudi Sabtu mah ibadah ulah aya kegiatan perekonomian perpolitikan tetek cek Kangjeng Nabi Musa teu kuat tah di zaman Kangjeng Nabi urang ieu adalah buburon sangat ketren maisahna teh dinya anu ngahirupkeun negara teh negara Mekah ngahirupkeun negara Madinah manusia-manusiana teh buburon kaleuweung dilarang ku Gusti Allah waktu Kangjeng Nabi aya di Hudaybiyah untuk mencoba kekuatanana jeung dideuleu keimanan manusia datang ka manda sieuna ka Gusti Allah anu maha gaib coba turunlah ayat ieu ya ayyuhalladzina amanu la yabluwannakumullahu bisyai' eling-eling jelema anu arariman mukminun mukminat yakin jelas pastilah ya beluan lakum Gusti Allah bakal nyoba ka aranjeun kabeh bakal nguji dek di dalam mana nu kuat mana nu henteu kudu loba diujina teh kudu keur digeluti ku manusia saat eta ge hanya bisaim minasaid hanya sakadar tina urusan buburon ieu teh ngabahasakeunana Gusti Allah bisain maka isim nakiro teh kapan maedahkeunana bisa kana umum kebelah dieuna mah bisa maedakeun kana tahkir bisa maedakeun kana hina berarti ngabuburon teh usaha anu hina
sanajan bisa ngahirupkeun dina perekonomian Mekah saat eta, tapi usaha eta teh termasuk usaha anu hina, ngan sakadar ngalah hewan, ngan sakadar ngalah kitu uncal jeung sajabana, kemudian dijual ku Gusti Allah teh dilarang lantaran eta perusahaan anu teu pati bagus nu hina, geus kabahasakeunna ge make naon kitu ngaranna bisain teh isim nakirah teh maedakeun kana takyid perekonomian anu melalui hewan eta adalah syai'in minas syai' kartina hina ieu buburon teh dilarang ku Gusti Allah. Awas birusulihi kiriman-kiriman Gusti Allah pan aya hewan mah teu bisa dikembangbiakeun ku urang. Lantaran sanajan dikembang biakeun ge kadang-kadang penyakit teu gawawa geus dikirim bae ku Gusti Allah, gunung anu breng manuk pinuh, gunung anu uncal, leuweung anu gitu embe, gunung anu terus bunding, gunung anu sapi leuweung himar, eta teh birusulihi lakum dikiriman ku Gusti Allah hewan-hewan per gunung, per leuweung, per daerah. Engkena bisa kieu gunung anu oh berarti dek ngala uncal ieu panahna, gunung anu oh berarti dek ngala manuk ieu panahna ieu alatna, dek anu oh berarti dek ngala sapi liar maka ieu alatna, geus diterap-terapkeun ku Gusti Allah. Nah ieu lah ku Gusti Allah bakal dicoba bisain birusulihi lakum dikirim ku Gusti Allah, tapi kuari dek dilarang ku Gusti Allah. Tanalu aidikum warimahukum anu bisa benang kuleungeun lamun anu laletik manuk-manuk teh araraneh di zaman harita mah keur encan dilarang mah ku Gusti Allah teh tetep bae kudu dibandring, tetep bae kudu dijaring, tetep bae kudu dileget. Barang ku Gusti Allah dilarang mah masyaallah eta manuk teh halali beran di luhureun hulu, halaliberan we di dieu di pundak. Ya Allah singgal libet uncal-uncal segala rupa, sedengkeun ieu kan dilarang ku Gusti Allah teh dicoba ku Gusti Allah, coba datang ka mana kaibanan anjeun. Tanaluhu aidikum anu laletik mah bisa dicekal ku leungeun tanpa susah payah, warima hukum nu geledek mah make panah make pedang jeung sajabana, tapi aya dina kagampangan nu jelas mah babari jasa ngalaman nu teh tapi kuari dilarang ku Gusti Allah. Awas cek Gusti Allah dilarang nai wa hum muhrimuna fakanatul wahsu wat tayr tagsyahum fi rihalihim, dilarang. Awas ulah selama beberapa hari ulah salila di Hudaybiyah turun ayat ieu teh waktu Kangjeng Nabi deuk nyerang Mekah mampir di Hudaybiyah kuari jamaah haji kadang-kadang ngalami kot ka Hudaybiyah ka dieu ka arah Jeddah. Masjidna sangat sederhana teu dibangun, caina kadang-kadang kurang di Hudaybiyah mah eta teh kadang jamaah haji kuari ngalami kot ka Hudaybiyah deuk umroh masalah penting ka tanah halal bae, lain ka Jaronah lain ka Tanaim tapi ka Hudaybiyah ari urang lembur mah teu nyaho dongengna Hudaybiyah we naon ieu Hudaybiyah teu nyaho kaler kidul teu nyaho hitut bau teh dongengna kos kitu tah ketika Kangjeng Nabi deuk nyerang Mekah. Nah di dia mampirlah di Hudaybiyah ta cicing di Hudaybiyah Kangjeng Nabi aya di dinya kuari tanda antara Mekah jeung Jeddah ta make tugu ieu tanah halal ka dieu ieu ka dieu tanah haram ta Hudaybiyah ngaranna. Masjidna teu dibangun baheula mah kuari geus rada dibangun ge can optimal tapi ya. Kemudian caina geus saeutik di dinya urang ngalami kot kadang-kadang henteu masalah geus ngan ieu mah carita Hudaybiyah turun ayat ieu teh di dinya tah. Awas segenap kaum mukminin kaum muslimin mukminat muslimat Allah ngalarang mencoba ka aranjeun kabeh saha anu kuat jeung saha anu henteu lian Allah supaya Allah ngayahokeun mayakhafuhu bil ghaib ka jelema anu sieun bil ghaib hana anu gaib ka Gusti Allah nu gaib. Kan urang lamun teh mah dititah ku bupati-bupatihna aya kadeuleu ngajengleng jeung make aturan-aturanna sieun wajar lantaran kadeuleu ku mata.
mun gubernur nginstruksikeun kadele kumata instruksina sieun mun dilarang kitu keneh lamun komandan di abri batalion aya aturan-aturanana mun menyalahi aturan sieun lantaran kadele kumata kadenge ku celi komandana galak jasa tilok seri-seri ajan kitu keneh di kepolisian atawa aturan-aturan di organisasi urang teh bisa sieun lantaran kadele kuari mah urang diinstruksikeun ku Gusti Allah haram halal meunang henteu sunah makruh bari Allahna teu kadele tah dek muji Allah teu kadele nu ngainstruksikeun dek datang ka mana nurutna diuji ku Gusti Allah nu mentak di dieuna lialam Allahu ilma zuhurin cek Imam Jalal ya Allah mages apaleun ieu lialam Allah ngarah Gusti Allah teh apaleun ieu teh ilma naon ilma zuhurin berarti goyahna jang urang ai ilma zuhurin mah ya Gusti Allah Bapa geus apaleun nu mukmin jeung nu kafir atuh memang lang Gusti Allah atuh Allah Maha uninga anu ibadah jeung nu teu ibadah Allah teh kapan apaleun janang Gusti Allah nu saleh jeung nu teu saleh nu toleh atuh apaleun janang Gusti Allah ieu segala rupa boro-borona naon lahir urang jeung maut urang geus kajahoan ku Gusti Allah janang Allah ieu atuh make dicoba kuliah lama oh Imam Jalal saeutik mah di dieu make ilma zuhurin maksudna Allah dek nyahokeun teh ilma zuhur supaya lahir ebreh ka manusia jadi lain ka Allah ngan disalandekeun ka Allah supaya kanyahoeun ku maraneh kabeh wahai para manusia saha anu iman jeung saha anu teu iman ka Gusti Allah saha anu kuat imanna jeung saha anu teu kuat ka Gusti Allah na ieu teh jang lanjut bisa kadele khususna halayak rame umumna ka Kangjeng Nabi Muhammad deuleu ku anjeun instruksi ieu saha anu kuat jeung saha anu teu kuat begitu trek diinstruksikeun manu kalaliber di luhureun sirah sedengkeun haram uncal-uncal embe-embe sing haliwir dihareupeun digigireun gitulah Allah teh setiap dek nyoba teh aya di dinya barangna aya nu ngintip bae Muhammad ayo Muhammad ayo emang kurang itu ingin bae pokona mah aya Muhammad mah deuk diala bae lau manuk ieu waduh mun ku urang dijual manuk itu tuh hijina ge sakitu mun urang menang 10 mun 100 geus muji kitu bae cek nu saurang deh ulah kitu tetep bae lain ka Muhammad na Muhammad mah instruksi doang kanu mah gaib lah Allah mah teu kadeuleum ieu urang Arab ge kos kitu urang Arab tah urang Arab ge saru teu kadeuleum ieu aing mah asal ku Muhammad bae ulah kadeuleuna izin aing ku Muhammad mah tapi lamun ku Allah mah pan Allah mah teu kadeuleum gaib Allah mah ya urusan urang jeung Allah waduh itu tuh embeleuweung waduh ngabring gitu tuh sabaraha tuh waduh aya 20 hijina sabaraha waduh lamun 20 waduh Muhammad ayo tole ulah sok kitu engke Muhammad nyahoon eta hampir urang Arab nguji kitu kabeh hampir teu kararuat masyaallah teh ketika diuji kitu teh hampir teu kuat nah kuari dek we riba kredit saha coba guari di imah mana anu henteu ngredit di imah mana anu henteu boga TV iya dicoba ku Gusti Allah saat babari jasa baheula mah urang deposito ka bank ke anakan atawa atuh ayeuna mah urang nunda duit kemudian cokot bungana baik eta teh gitu tabungan khusus atau memang nyimpen bae geus kadeuleum bungana per bulan mun sataun wah bisa ngundak-ngundak jeung tambah-tambah kuari mah urusanna urusan kredit aduh meuli motor cukup bae kamari ieu mah 2 juta DP kebelah dieuna 1 juta DP kebelah dieuna 500 DP per detik ieu 100.000 DP hutang 100.000 ge hutang dek kumaha deui coba mulai kuari diharam-haramkeun ku kiai nu kamari diharamkeun ya kiai na ge ngridit ye kiai na ge sukut kuari no comment geus teu loba omong kiai mun eta ngridit haram eta cek kiai mah haram lah teu teu kumaha eta bae jangan ngridit kijang kan
Gaya deposito si haram dan lama gaya haram tapi tepatlah teu kumaha urang bae nya sok diberepan ku bos. Teu kumaha beresna, tak ieu dicoba. Guys, lantaran haram ganti ku ari mah ku urang, ku ari mah ku daging. Make daging ku ari mah geus asa bank, padahal mah bank keneh, koperasi bank, daging bank dan lain sebagainya. Nu ngahuhuluanana kiai keneh bae. Masya Allah, kamari multi. Nu ngahuluana di Jakarta, di Bandung kiai berudeng deui. Ndeu kumaha coba, tabalinger teu ngararaji. Masya Allah, sosok supi anu ditonton ku urang, didengekeun ku urang, udang-udang nage lain paranti salat ieu ngahalangan ieu tah. Ya ge sunah make udang-udang ge tamum eta teh apan dikaluhurkeun jang salat, di luar salat mah teh sunah, ayeuna nama di luar salat jeung di jero salat make kos kitu bae. Ieu na kahalangan sujudna ka mana bego? Nyana kapan jadi kekentongna ngaji henteu sih. Nu sabenerna lamun jana geus dipromosikeun di Jakarta kiai sakitu intelekna promosi multi level. Di aji atuh mantak naon coba? Di eta mah ti Yahudi ti Amerika kokocoranna ge. Mantak naon wae di takrib bae teu bisa dilaksanakeun. Ulah atuh atau urang atuh nyeun sekup urang. Gedekeun ku urang, ulah ngagedekeun batur. Otakna diteudeun didengkul. Lantaran ieu mah bang, ieu mah lain. Baca tuh, baca ku mata nu jelas. Besi dikerebekeun ka di neraka. Masya Allah. Nah, ieu kuari bang dicoba ku Gusti Allah. Ambalayah geus puguh bang ngajegir gedungna ti pakotaan. Kuari di kampung Ambalayah terus geus kredit. Nah ieu awas ya ayyuhalladzina amanu hai jelema nu ariman ka Gusti Allah rek larek awawe la yabluwannakumullah yakin Allah bakal nguji ka aranjeun ka babisain ku kreditan tanaluhu anu bisa babari dicekel aidikum ku leungeun daratang sorangan kredit teh ka imah. Dek ngeredit mobil datang, dek ngeredit motor datang, diangsong-angsongkeun ka imah komo ai gincu mata madu. Geus das. Wari mah hukum nu galalde mah urang kudu lempang ka ditu tapi tetep bae babari. Ieu dilarang ku Gusti Allah lialam Allah ngara Allah nyahoeun maya qafuhu bil gaib ka jelema anu sieun ka Gusti Allah secara gaib. Sieun teh ka Gusti Allah. Allah teh teu Allah teh teu kadeu kurang tapi Allah innallaha ma'ana neuleukeun ka urang. Coba mayakhafuhu bil gaib nusieun ka Allah. Begitu datang angsongan kreditan ka urang inget ka Allah. Allah neuleukeun riba ieu kajian kumaha ge henteu abdi mah moal ngredit moal abdi mah moal kadeuleu tegerna iman di jero dada. Tawaran deui ieu mah kredit tapi murah bungana teh 1% teh 10% acan ieu malah ngan 2% doang. Ngan rada relay rada panjang. Nah, ieu mah DP na ge cukup 100 moal aing mah geus boga meuli cash bae meuli. Moal aing mah kadeuleu tegerna. Waalaikumsalam. Bagi. Bah, belum ada motor ya di sini. Iya, belum ada. Ini udah saya bawain deh. Mau pengen motor apa? Enggak punya uang gampang, uang mah. Udah tiap bulan aja ya kecil. Anu oge nya 3 tahun dah udah ini mah tuh. Ya udah bawain satu dah. Tuh, iya teh ka. Geus leutik ya tah. Leutik iman di hate jelema eta. Leutik iman di dadana. Pagi Kiai pagi, aduh pagi sibuk ya suka kemana aja ya kadang-kadang atuh undangan ya, muludan aja. Kalau nggak punya kendaraan sulit Kiai. Iya emang. Udah saya bawain aja di sini mau Avanza ada, mau Kijang juga ada, mau apa juga ada. Udah yang penting berapa itu? Udah gampang mau sama saya mah yang penting mah ada KTP sama itu aja surat keluarga udah gampang dah. Aduh itu ya udah bawain satu. Kiai Blon. Kiai Blon kos gitu tah. Ieu mana nu teger Kiai coba kuar. Dimandak ngomongna puluh ya puluh ye. Ayo ngomongnya nager ieu mah cenah loba ieu santai nu ngaraji kuari mah jauh. Atuh bongan sia diacak-acak ku sorangan. Bongan sia atuh teu make ilmu. Boro-boro batur rek ngaji sia ge teu make ilmu.
Ieu mah cenah ja ieu alhamdulillah batur ngaji 20 30 mah datang ke 70 aya ku ari waktu sia teh aja di tim sukses. Segala naik ka panggung segala naon. Ya emang kos kitu teu meunang atuh lain bagian sia sia mah ngariung kuduna lain ngadoa bari ceurik di luhureun panggung ngadoakeun kos karar itu. Ye sugat teh mah teu jadi mamalah. Atuh atuh sia ge lamun teu dibere duit mambung kan ngadoa. Oh sih. Kan itu banyakit di babawa kunyana hayang dituturkeun ku santri moal bisa atuh ilmu Allah mah teu bisa pake lalagaan kajeng teuing urang muka pondok pesantren niat ibadah dek nungtun santri aing mah keuna nyahoeun ka Gusti Allah belah dieuna keuna bisaeun maca kitab kabelah dituna keuna nyahoeun ka Gusti Allah abah ibadahna mantep niatan di jero hatena modal kos kitu aju pre bae kiaina sabulan sakali ngajina dituturkeun bae dituturkan baik ngaji mah kos gitu tapi lamun urang geus mengkol tidinya mulai ngeredit hayu ti atut hayu ti WH hayu geus ti mana bae geus hayu ceramah hayangna hayang cawambon melulu moal dituturkeun kok bisa gitu Kiai lantaran pasantren mah neuk ngembangkeun ilmu Allah non teknis cek urang ketos non teknis nyaho aing kitu nyaho eta di luar teknis pondok pesantren mah geus lamun pondok pesantren make teknis cara pondok pesantren modern dunia tama pesantren mah non teknis teu kudu make teknis pesantren mah lantaran dek nungtun jelema dibawa ka Allah asal dirina madep ka Allah bakal dituturkeun teu kudu make teknis udangkeun budak peuting tahajud berjamaahkeun tahajudna balik we boro-boro tahajud salat henteu non teknis pesantren ulah di pikiran teknis asal betah bae heula di pondok asal betah bae heulanan teu kudu ngaji geus pokona mah masak teu kudu ka masjid heulanan asal betah bae heulanan ge isinan sorangan aing mondok geus sabaraha bulan ieu dahar bae can ka masjid tegar ulah non teknis pesantren mah deuleu riwayat waliullah dalam riwayat waliullah pesantren mah teu kudu dititahan ngajejang ayo sing bener ngajar teu kudu cicing di pondok pesantren masak kayak beak duit bapana neng sebulan 2 bulan kakarak ngana ka masjid oh berjamaah Allah akbar nongkrong kiai nongkrong ngaji nya kitab naon kitab aing macan boga molo ka ngaji ya ku kiai ge asal betah bae sebenarnya teu aya aturan ngaji teu aya aturan sing ade ulah salah lantaran pondok pesantren mah aya anu setahun bisa ngejar 10 tahun beda ilmu Allah mah dikejar sabulan bisa mengejar pelajaran 10 tahun gitulah ya Allah lamun geus mere ilmu kahiji santri masya Allah eta mah make teknis gitu modern tah mah di mustak kita mudirun tah mah moborot pondok pesantren mah tiba heula lagi sok kira tiba heula lagi santri botakan kos du frustasi ke masjid kabeladi dah geus embungnya sih bau suka segitu kan mun babaturan saya tak tanya saya satu kumaha aing bae sampai ka Allah mah teu kudu bisa kecuali ka mall ka Allah paling nya batur aing jeung sia sih telok nya aga satu atuh bararu bentek oh masalah dahar teu puguh waktu emang santri puguh waktu henteu coba bapak-bapak ibu-ibu datang ke pesantren Cilok jam sabaraha bae aya bae nu masak jam sabaraha bae aya nu masak tas subuh aya nu masak jam 7 aya nu masak jam 8 aya nu masak jam 10 aya nu masak jam zuhur kiai ka masjid nyana masak asar batur ngaji nyana masak peuting waya istirahat nyana memasak keneh bae aja dicarekan ku kiai na ulah emang kos gitu pondok mah bebas di pondok
aja salah cenyahoeun kabeh ge ka rahasia pasar teh. Ingat, awas nu dek diturunkeun ilmu ulama wali-wali Allah. Ditarimana kudu nu bersih teu meunang aya paksa-paksaan. Kudu nu loyog, nu rendah hati, anu bener-bener endek. Nu mantak lamun teu betah ku teu betahna bae ge teu boga bagian teh budak ilmu kawalian. Teu betahna bae anak di pondok pesantren teu boga bagian ilmu kawalian. Ku betahna bae ge teu bisa ngaji wali eta budak. Mun bapa mah santrenkeun anak diitung ku ari geus 10 tahun padahal teu bisa ngaji ulah dikukumahakeun geus jadi wali. Ye, emang lain deui atuh. Lain deui pondok pesantren teh meunang aya aturan-aturan eta mah. Aturan-aturan ge sewaktu-waktu teu berjamaah saleter. Eta mah sakadar ngagiatkeun doang kiai teh. Teu salat subuh berjamaah saleter. Di jero hatena mah biasa-biasanya supaya budak giat doang, kebelah dituna geus giat batu geus henteu deui. Mana aya nu langgeng aturan di pondok pesantren tuh. Biasa baik tuh sabulan 2 bulan guys jangan rada betah mulai ngaji sorogan ilaman lawan mina bina tu ambilin baru anjir mau tuh bukan mantul kita bang ngaji di pondok makos lalagaan nabi jatuh mana bayadun leng saminggu tuh ngaji ngaji tadi pohon deh ya tetep gembang guys. Geus kitu bae pokona pondok pesantren mah. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Aya muludan. Di mana ceng sia pesantren geus kebal coba sia jadi MC. MC. Tukang ngatur-ngatur teh siap. Padahal mah aing can bisa ieu sebenarnya. Ngan pantang mundur santri mah. Konsepna ti ditu mundur. Komo bab ngariung mah. Jadi MC ngadadak bisana santri. Emang dididik ku guruna titah jadi protokol henteu pendidikan protokol pendidikan MC begitu bisanya na kebeneran deui korina jeng korina can datang hawasina aceng banyak siap nyana pan jadi kori pohara jasa pan ya beda sautak saeutik lah beres teh atuh sambutan tuan rumah aceng bae lah sambutan tuan rumah sakalian geus gas mau balik lambat macet nyaw datang nyaw teh aceng siap diborong ku sorangan bae datang ka imam nya ngalamun bae aing sina naonan cekeuna santri bagos kitu emang aya nu dipetakeun ti mimina bahan-bahan ngaji doang ngaji kemetakna di imah kabeh santri mah kos kitu tidok aya coba ayeuna pipidatoan ti dituna coba kokorian ti dituna kumaha prakna bae tuh kakarak dirinya mikirnya berarti iya nu kapake ye di lembur teh karak nya mikir saeutak saeutik deur bae geus 10 tahun diustadkeun tad kemana tad ulah marah emang gitu aduh aing naik jadi ustad dia isuk dan kemana orang nonton bola yuk siap ustad baik wah nonton bola menonton bola baik da ustad tah santri non teknis kajian gedeng teu meunang terus bae kiai na ngaji bae lillahi taala teu meunang marah ka santrina teh aya lain boga maksud tertentu mah kecuali boga maksud tertentu ngadidik ku cara marah masalah breng 10 tahun 15 tahun kadele padahal mah di pondokna tilok ngaji tapi di imahna masyaallah kapake ku cek lembur teh ajang ulah ka mana nya ieu masjid dia jauh deui di kokolot teh aing dikolotkeun burung jeung nya nah hatena seserian siap sapira jadi imam santri ogos kitu. Nah, nun teu maju kabeh ge maju. Dak di Jakarta coba nu nyekel-nyekel masjid, pondok pesantren naon kata mushola, santri salap mayoritas. Hampir 70% Jakarta nu aya di masjid urang Pandeglang, urang Serang, urang Tangerang salap. Di Bandung sarua bae masjid-masjid dicekelan ku bangsa nu keluaran lain salap masyarakat teu narima. Heran dipaksakeun ge lain bae cak teh lain kos kitu lain. Tempatnya bila mengkaluaran salap, masya Allah, salah sautak seting mah maafu. Naon eta
tereuhna basicna awalna memang maksud ibadah. Jadi ngeunaheun dibawana endek ibadah dibawa kudu sok ibadah nikmat. Tapi lamun masyarakat dek ibadah dipimpin kuno lain ibadah duduiteun lain deui bae hatena. Jadi teu sapagodos antara masinis jeung muatan lain deui. Sakitu hebatna capetang nya teh lamun khutbah capetang hate teh lain deui bae. Kunaon maksudna lain deuk ibadah. Lantaran santri mah didik nedek ibadah ngeunah eta mah variasi doang berkat-berkat mah kos kitu mah ibadah tuh matak pondok pesantren mah teu bisa kitu. Geus lamun kiaina mahiwal jadi tim sukses di partai misalnya kiaina milu di Golkar sabaraha kiai nu runtuh Tangerang, Serang, Pandeglang teu kudu ka Jakarta, teu kudu ka Jawa Tengah, Jawa Timur ambuk naon eta niatanana geus lain deuk ka Allah deui. Tah mantak sing hade ieu kredit ieu panyakit ka kiai kamari mah cenah aya nu nuturkeun aing ngariung ge onang kuari henteu atuh sia teh kuari mah geus boga apaan sana ngredit goblok. Kamari mah ku masyarakat teh punten mama kuari mah punten mama nu kan aya kanan kuari mah geus di luar nyaritakeun lain kiai kama kos kitu ngredit lain kiai temannya nama jangan doana ge ini tim sukses lain kiai di satu kangeun kos gitu beda geus teu nyambung penyakit dibawa ieu la yabluwannakumullahu bisyai'im minas sayd Gusti Allah teh nyoba ka ahli Mekah ka urang Arab lantaran kehidupan orang Arab teh ngabuburon dicoba ku Gusti Allah supaya ulah ngabuburon kebenaran harita teh keur ari ihram mereka Mekah wa muhrimuna jan selanjutna ge lain keur ihram ge ieu teh tepati bagus sabenerna mah dina kahirupan Maisha teh urusanana ngabuburon kurang bagus nu paling bagus mah tani nomor kedua dagang eta nu paling hebat mah Maisha nomor kahiji tani nomor kedua dagang geus sakitu dagang nage sing hade deui tani nage sing hade ku ayeuna mah nah ya lialam Allah maksudna Allah dek nembongkeun ka nyaho Gusti Allah ge lain Allah supaya nyaho lain Allah teh dek nembongkeun ka nyaho Gusti Allah nu Gusti Allah geus apalin ilmu zuhurin supaya kanyahoan ku urang saha nu imanna mantep ka Gusti Allah jeung saha nu imanna teu mantep ka Gusti Allah bakal kanyahoan ku urang kanyaho Allah teh bakal kanyahoan ku urang mantak ilmu zuhurin ya Allah setik mantap mayakhafuhu bil ghaib begitu diharamkeun titah ulah ngabuburon saat harita teh awas sing ade lamun masih kene aya anu ngarumpak larangan faman yatada ba'da zalika falahu azabun alim sahabai jelema anu ngaliwat wates takabur berarti tina sabada dilarang ku Gusti Allah teu meunang ngabuburon ai praknya pasta dahu terus bae nya ngabuburon padahal mah geus dilarang ku Gusti Allah berarti nya teh teu ngadenge kana larangan Gusti Allah ieu mah awas diancam ku Gusti Allah falahu adzabun kuari geus dilarang ku Allah ku Gusti Allah bang bunga bang haram kredit haram tapi nya terus bae berarti tada teh pamani tada sahabai kiai pamani tada sahabai ustad pamani tada sahabai tokoh pamani tada sahabai masyarakat mukminin mukminat sahabai anu ngaliwat atas takabur berarti geus diharamkeun kredit diharamkeun buga bank terus bae cak Allah falahu azabun siksa wae tinggal nyaritakeun siksana apakah di akhirat apa di dunia kila cek sakaol mah di akhirat siksana engke bakal dibeuleum ku Gusti Allah dikerebekeun ka neraka jahanam naudzubillah min wakila cek sakaol mah fid dunya wal akhirah minimal jelema anu ngridit jelema anu ngadahar riba bakalna diberena hamwal hazan bingung pikiranna bingung nomor kedua gede beteungna gede lain gede beteung ai gede beteung mereuneuh ieu mah beteungna gede beda gede beteung jeung beteung gede lain deui mun di kulon mah lamun dewetan mah nuju gede beteung di urang gede beteung reuneuh aya mah beteungna gede lain dulu aya ribaan dayut
beteng nadayutnya nama eta teh tanda bahwa eta teh osok ngadahar riba cek nu gendut teh tapi teu ngadahar aing gendut padahal teu ngadahar ulah kasinggung aya teman teu bae ieu mah keur carita penyakit di dunia teu teman teu bae aing sial cenah kiai gendut jan teu aing mah bab jelema teh ayeuna sakarakter jeung satipe jelema memang ku Gusti Allah dijieun postur tubuhna kuru bae sanajan gembul ge kuru bae teh mah aya jelema teh mun daharna gede lintu mun daharna leutik kuru aya anu jelema teh saeutik bae daharna sanajan saeutik tapi lintuh bae beda-beda teh mah ngan ieu mah keur carita nyaritakeun falahu adzabun alim ieu nu asli nama jaga engke di akhirat geus teu samar deui ngan cik sakaol mah sarua di dunia ge bakal dibere di dunia di akhirat na jelas di dunia na hiji bakal dibere penyakit penyakit hazard penyakit syak jadi ieu bingung bae prihatin bae mang bae eta teh suuzon ke ka jelema suuzon bae coba ge kiai anu asup Golkar mah ka jelema suuzon bae kiai anu asup ulah asup Golkar pamarentah bae nyana sering jeung pamarentah bae nyana asup di jero suuzon bae ka jelema teu meunang nanaon suuzon bae mantak boro-boro jadi wali jadi solihin ge lain diganti ngaran moal lantaran suuzon coba lain lalagaan asal kiai geus bergelut mukhalid jeung pemerintah suuzon teh terus bae kasasaha ge suuzon bae lain cakula sehingga ada besi pajar cakula buka ge kitabna dina tafsir lain cakula kula mah ieu mah ngan nyambung lidah doang ngan kadengna ti sungut kula cabok sia ku aing suuzon bae ge asal geus aya ka pemerintah bae kanu lain teh suuzon bae tapi lamun cekas kiaina waya jeung pemerintah dakwah aing mah ka pemerintah ge waya jeung pedagang dakwah aing mah waya jeung masyarakat nyana mah tilok aya suuzon-suuzonan biasa bae ka Gusti Allah nek duduhkeun ieu mah aing mah ka Gusti Allah waya nita ngazakat waya nyaritakeun teh jujur ka pamarentah teh pinarakaeun ka mah kabeh ge jelema kabeh ge yeuh bakal pae lempeng ngeunaheun kadengena sanajan teu nuturkeun tapi sanajan teu nuturkeun ngan kadengena mah tetep bae ngeunaheun atuh nyahoeunnya lagi kanu ngeunaheun mah masyarakat ge aya nuturkeun mah henteu tah eta kos kitu tah lempeng nah ieu keur carita falahu adzabun alim bakal disiksa famanita da jelema anu teu nuturkeun ka Gusti Allah pasti disiksa di dieu keur carita cobaan masalah buburon kunyana dirumpak atuh puguh ku Allah dilarang kunyana dilaksanakeun takabur berarti teu nurut ka Gusti Allah pasti disiksa anak puguh ku Gusti Allah dilarang ngeridit teh terus bae motor ngeridit sepeda ngeridit imah ngeridit dahar ge ngeridit terus bae tah eta teh falahu adzabun naudzubillah min mudah-mudahan urang gabehan dibere caang hate urang dibere cekas hate urang sehingga urang narima aturan-aturan ti Gusti Allah bisa ngalaksanakeun sagabeh parentahanana bisa ngajauhan sagabeh laranganana sehingga orang maut aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala digiring di masyar menuju surga Allah di bawah bendera Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam uga di bawah bendera panji-panji guru-guru urang anu ahli-ahli Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal wallahu a'lam.